Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu nejarah carios Cupu Sakti Guriang 7 atanapi Sido Celo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco kandongeng mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna atuh ieu carita Cupu Sakti Guriang 7. Sok kabarayun sadayana. Anya Kang, abi regreg ayeuna mah sekali di abi nganuhunkeun pisan ka Akang. Rupina abi bade teras uih we bilih si ambu dedeupeun. Pon kitu deui melang hariwang kukayaanana bilih kumaha onam. Kapanan basa dikantunkeun teh dina kayaan tatu. Nya hayu ku Akang bakal dijawabkeun. Akang oge arek neruskeun di lalajo. Nah kumaha eta rumangsung acara adu jago teh. Nya nuhun we atuh ari kitu mah. Ambi bingah Kang, bingah pisan. Geus hanteu loba catur. Duanana teh laju miang rek mulu deui paguron watu saga. Ninggalkeun si Rungkawa anu ngajobrak teu walakaya. Mitra kaum dangu kocapkeun deui di paguron watu saga. Nyai Arum, Kijong jok kaayana geus mimiti pulih, geus hanteu ripuh teuing. Untung we duanana teh mibanda daya tahan anu kabilang kuat. Boga kakuatan tenaga jero anu cukup pikeun nahan kakuatan racun nu geus nyaliara. Ambu Arum Kijong jo sapara kanca teh kiwari teh keur ngariung we. Ngariung jeung para pupuh baguron pon kitu deui wawakil ti unggal baguron. Kawas anu keur sawala we. Ari anu keur dibadamikeun teh tajalian di kudu kumaha cenah nyalametkeun Nyai Laras anu diculik atawa diiwat dibawa kabur ku si Rungkawa. Lumangsung acara adu jago teh malaka bisa diteruskeun cenah. Kula jeung Nyi Arum teh rek menta kasanggupan we. Kasakur-sakur wawakil ti unggal paguron. Pon kitu deui para pupuh paguron. Kumaha lamun urang ngahijikeun kakuatan? Nya enggoning nulungan Nyi Laras anu tang tu ayeuna ti dina kaayaan bahaya dina cangkreman jalma jahatnya teh si Rungkawa. Ceuk Kijong jo bari muteurkeun paneutupna ka sakabeh anu haladir. Teu lila pok kadenge ambu Pandan Arum ge nyambungan caritaan Kijong jo. Nya urang teh kudu ngahijikeun kakuatan. Panuhun we kasadayana tiasa ngabantos. Murid kaula teh kudu sagancang ditulungan pepeuriheun atuh. Nya dulur urang nu geus jadi korban ajal binasa geus hanteu bisa ditulungan. Hamo bisa dihirupan deui. Kapanan ari murid kuring mah nyata si Laras sasat dibawa diculik. Mudah-mudahan we atuh acan digunasika. Kudu sagancangna ditulungan. Kuring sanggup ngabantu ngahijikeun kakuatan. Memang nya eta Nyai Laras teh kudu sagancang ditulungan. Sapiraku ari ku ngahijikeun kakuatan mah urang teh moal mampu pikeun ngungkulan si Rungkawa. Nya bener. Sok jikan nu sanesna nah bakal ngabantu. Ceuk Kijong jo bari tumanya di we kanu haladir. Atuh manireang patemalan mangga cenah mangga. Siaplah moal sieun ari ku ngahijikeun kakuatan mah babarengan. Tapi harap atuh bisa nulungan Nyi Laras teupas tina cangkreman si Rungkawa. Kaula nganuhunkeun kana kasanggupan saderek sadaya. Hayu ayeuna mah urang sagancang namiang. Murid kaula kudu sagancang ditulungan. Nya hayu atuh.
Kulantaran nya sadarek sadaya sanggup ngabantu urang babarengan ngahijikeun kakuatan. Ayeuna keneh urang miang. Hayu cenah mangga. Ayu urang udag da sirung kawa teh. Jung atuh sararea teh cara rangkat geus kitu mah ngalalabring arek neangan atawa nyusul-nyusul ngudag-udag sirung kawa. Kakara oge kaluar ninggalkeun baguron. Sararea teh atuh mani kaget lantaran katempo Nyi Laras teh keur leumpang paduduaan jeung saurang jajakan ora anu kasep berupa. Nah saha cenah eta lalaki kasep teh? Nyai geuning itu si Laras teh. Jeung saha geuning aya nu nganterkeun? Enya, nah saha atuh cenah nu nganterkeun murid kaula teh? Hayu urang sampeurkeun ayeuna mah. Teteh lah geuning, murid kaula teh salamet. Nyai Pandan Arum kacidabungan aku lantaran bener muridna teh aya nu nganterkeun. Bisa jadi geus aya anu nulungan. Ambu, kumaha teu sabios ambu? Nya Nyai, ambu teh sakuna naon? Syukur hidup geus aya nu nganterkeun. Nah saha ieu teh? Ieu teh Kang Wijaya ambu, anu parantos nulungan abdi, ngabebaskeun abdi tina cangkreman sirung kawa. Euleuh, jadi ujangnya nu geus nulungan murid kaula teh. Mohon Nyai. Tema Raden Kuntawijaya Ponok. Sakedapan mah atuh eta Nyai Pandan Arum atawa Nyi Arum teh mani colohok we perhatikeun kayaan Raden Kuntawijaya. Nah nya cenah ieu jajaka teh anu geus hasil ngabebaskeun muridna tina cangkreman sirung kawa. Kapan sirung kawa teh sakitu hebatna nyangking ajian Braja Ludira jeung ilmu atawa jurus Nagawiru. Lamun kitu mah cenah ieu jajaka nu ngaran Wijaya teh lain jalma samarangan. Tinang tugas bisa ngungkulan sirung kawa. Teu sangka ujang teh hebat, bisa ngabebaskeun murid kaula tina cangkraman sirung kawa. Mohon ambu, teteh lah geuning Kang Wijaya teh kadupa ngabisa anu luar biasa. Sirung kawa tiasa diunggulan dugi karubuh teu walakaya ambu. Nya hebat. Nah ujang teh urang mana ti paguron mana? Abdi mah sanes urang paguron. Abdi mah urang gunung Nyai. Kang Wijaya teh ti Gunung Honje ambu. Tiasa nulungan abdi lantaran anjeunna teh kalarasan we nuju turun gunung. Seja ngalalana saurna mah nya dugi ka acara adu jago anjeunna teh ngiring lalajo janten panonton ambu. Jadi bisa nulungan murid kaula teh ujang teh keur lalajonya nyaksian murid kaula dibawa ku sirung kawa. Laras telepat. Sakur-sakur anu ngabandungan kana eta obrolan. Kabeh ge atuh mani colohok kaget jeung kebek kurasa kapanasaran. Nah saha ieu jalma teh aya ku hebat-hebat teuing bisa ngungkulan sirung kawa. Anu tingkat pangabisa sirung kawa teh jelas lain bantrak-bantrakeun kapanan geus kasaksian. Najan Ki Jongjo salaku pupuh Watu Saga jeung Nyi Pandan Arum ti Paguron Arum Jati oge teu walakaya nyang heurepan sirung kawa mah. Malahan mah maranehna oge arek ngahijikeun kakuatan we sejarek nulungan. Tapi cenah ieu jajaka ngora nu ngaran Wijaya teh geus sanggup pikeun ngarubuhkeun sirung kawa. Geus bisa dipastikeun tingkat pangarti jeung pangabisana teh luar biasa. Arum, ayeuna mah urang ngajakan we ieu saderek Wijaya teh ka paguron. Nya acara adu jago teh urang teruskeun di we. Nya hade Jongjo, hayu we ayeuna mah milu kaitu ka paguron. Bising arek lalajo deui mah kaula guruna ieu Nyi Laras nganuhunkeun pisan ka Andika Wijaya anu geus bisa nulungan nyalametkeun tina cangkraman eta si jalma jahat ngaran sirung kawa. Mohon sami-sami tulung tilulungan ka sasama parantos janten kawajiban. Nya diparengkeun we kuring bisa nulungan Nyi Laras bisa ngarubuhkeun eta sirung kawa. Ieu sadaya teu lepas tina kersa Sang Hyang Maha Agung. Mangga Nyai, saenyana kuring ge hayang neruskeun di lalajo. Geus kitu mah bring bae atuh marulang deui baralik deui ka paguron. Sararea bungah kulantaran Nyi Laras teh geus aya anu nulungan. Tepi ka paguron laju atuh acara teh arek diteruskeun. Ngan bae di dieu Ki Jongjong ngusulkeun kumaha cenah lamun ieu Wijaya teh atawa Kuntawijaya teh dijadikeun patanang we sakalian
hayang nyaksian kumaha kahebatanana anu geus sanggup ngarubuhkeun si Rungkawa. Raden Kuntawijaya basa diajakan teh daek we keun cenah itung-itung hiburan lain arek pamer kahebatan atawa nembongkeun wawesen. Kaulah ngarasa bunga nuhun pisan. Saderek Wijaya kerasa ngiringan janten patandang. Ieu hiji kahormatan. Lumangsungna acara adu jago di paguron kaula teh diiluan ku saderek Wijaya nu jelas jawara anu hebat. Kuring mah terumasa jadi jago, terumasa jadi jawara anu hebat. Kuring miluan kana lumangsungna ieu acara. Hiji, ngahargaan we ka salira. Pon kitu deui kuring teh seja hiburan bae. Sanes bade nembongkeun wawesen, sanes bade pamer pangarti jeung pangabisa. Tah kitu. Nya mangga teu langkung eta mah. Nuhun-nuhunnya. Kituna ti Ki Jongjo laju nyampeurkeun ka Mangkini. Kini di acara teh cenah urang teruskeun deui ngan bae cenah tambahan patandang teh tuh ku itu ku jejak ngora anu kasep rupa nu tayalian ti cenah Kuntawijaya anu geus nurungan nyilaras tina cangkreman si Rungkawa. Mangkini atuh ungeuk nganyakeun kana naon rupa nu diparentahkeun ku Ki Jongjo. Geus kitu mah laju we tu ngalacat kana lurah panggung. Pok kadenge biantara ditujukeun kanu sakur-sakur haladir jeung nu lalajo. Sok sanajan nu lalajo teh geus hanteu batilo pada pugu geus nungtutan barali ka atuh. Basa aya kajadian dikacokeun ku si Rungkawa teh. Sampurasun kasadaya anu haladir di ieu acara. Sim kuring nembe kengeng parentah. Tis pangaresa Ki Jongjo lamun ieu acara teh bade diteraskeun. Ker atuh nu lalajo teh manis surak euyah-euyahan. Teteh lah geuning cenah acara teh arek diteruskeun deui. Peryogi kauninga ku sadayana. Ieu acara teh bade diteraskeun namung aya tambihan. Tambihan pamiron atanapi patandang anu bade ngiringan kana ieu acara saemara nyaetana saderek Kuntawijaya ti Gunung Honye. Nya anjeunna oge anu parantos tiasa nulungan ngewaskeun nyiraras tina cangkreman si Orawodo nyaeta si Rungkawa. Anu parantos ngacaukeun ieu acara sakaligus tos culak-culik sakerupa maksana mah jigana marek nyolok. Ngan untung bae cek tadi ge kabujeng ditulungan ku ieu saderek Kuntawijaya. Ku kahadirna ieu Raden Kuntawijaya. Mudah-mudahan ieu acara teh langkung meriah, langkung rame. Luyu sareng ka sauran ti Ki Jongjo mah ku kehadiranna ieu saderek Kuntawijaya teh kanggo ngahibur wae, ngahibur ka sadayana. Mangga ieu acara bade dikawitan. Sok ka tukang kendang, ka tukang trompet geura tabeuh. Berebet atuh kendang pencang geus ditabeuh, trompet geus ditiup deui. Nu lalajo surak euyah-euyahan. Salajengna mah eta Mangkini teh laju we atuh nuruikeun deui patandang anu bakal adu hareupan. Supaya sakancangna naek kana luhur panggung. Ijan Jaja teh nembongkeun sakabeh pangarti jeung pangabisana. Dar tarung teh kiwari geus mimitian wakil tunggal paguron nungtutan nembongkeun wawasena. Sabada sababaraha kali patarungan. Di antara patandang teh aya anu panasaran nyaeta hayang nyang hareupan Raden Kuntawijaya. Laju we atuh nyampeurkeun ka Ki Jongjo. Kumaha cenah lamun ayeuna bae bahkan aya kana luhur panggung sejanang tang hayang mentes kumaha cenah kahebatan Raden Kuntawijaya teh anu geus sanggup ngarubuhkeun si Rungkawa. Ari eta patandang atawa pamilon nu hayang adu hareupan jeung Raden Kuntawijaya teh tajalian ti jago kolot nu kasohor katelah si Gobang Setan. Sanyana ari ngaran asli nama nyaeta Ki Mandaraka ti paguron Garuda Putih mitra kaum dangu kabeneran. Eta Ki Mandaraka teh datangna ka paguron Watusaga atawa kana acara eta acara adu jago teh telat hanteu ngabandungan kajadian anu geus karandapan sawaktu datangna si Rungkawa. Ki Mandaraka datangna ka paguron teh meh bareng jeung diteruskeun deui lumangsungna eta acara. Basa ngadenge beja lamun lumangsungna acara adu jago teh bakal diiluan ku jalma anu di luar paguron nyaeta Kuntawijaya.
anu kabejakeun hebat, geus bisa nulungan nyilaras tina cangkreman jalma jahat nu katalah Sirungkawa anu nyangking ilmu Braja Ludira jeung jurus Nagawiru. Keur kimana raka teh atuh jadi penasaran. Hayang ngajajal kumaha kahebatan Raden Kuntawijaya. Katem pemangkin di teh kiwari geus ngalacat di kana luhur panggung. Ngabejakeun lamun kiwari anu tarung teh bakal diteruskeun nyaeta bakal ngadukeun Raden Kuntawijaya salaku patandang kahormatan atawa tamu kahormatan ngalawan Ki Mandaraka si Kobang Setan. Mangga ayeuna urang teraskeun deui ka pamilon atau patandang anu salajengna nyaeta Ki Mandaraka si Kobang Setan bade mayunan saderek Wijaya salaku tamu kahormatan atanapi patandang kahormatan. Kukituna kukieuna mangga ka Ki Mandaraka pon kitu deui ka saderek Wijaya supados naik kana luhur panggung. Curela kalayang celegedeg. Ki Mandaraka si Kobang Setan kiwari geus naik kana luhur panggung. Dituturkeun ku Raden Wijaya anu ngalacat naik sakumaha biasa we lain jago. Bener-bener eta Raden Kuntawijaya teh embung nemongkeun wawasena. Kiwari dua ciri geus adu hareupan. Ki Mandaraka netep seukeut ka Raden Wijaya asa cangcaya cenah ieu jalma teh boga pangabisa anu hebat luar biasa. Da tadi ka Bandungan kapan naik kana luhur panggung ngalacat we jika lain jago, jika jalma biasa. Haturan wilujeng tepang Ki Mandaraka. Jadi Andika teh ngaran teh Kuntawijaya nya. Leres. Ngaran jisim abdi Kuntawijaya. Oh nya. Dewek teh jadi wanasara nu cenah Andika teh hebat. Bisa ngarubuhkeun jalma jahat nu ngaran Sirungkawa. Anu nyangking jurus Nagawiru. Pon kitu deui nyangking ajian Braja Ludira. Terus darang keur dawek macang caya Wijaya. Hayok, urang buktikeun geura tembongkeun kahebatan Andika Wijaya. Curelat, gajeleng, hiu. Kobang Setan teh arek disabetkeun ka Raden Kuntawijaya. Tapi eta Ki Mandaraka teh mani celok kaget. Lantaran gerakan Raden Kuntawijaya teh kawilang leuwih cepot batan dirina. Da eta we jiga angin hampangeunaker. Nyaho-nyaho badanna teh geus mindah tempat malahan kiwari geus aya satukangeun eta Ki Mandaraka. Gobang nu tadi but-bet teh atuh kurangakan angin we. Barejeung badan lawan mah duka tingkah manangan sakilat. Kuring mah ieu aja satukangeun anjeun Ki Mandaraka. Ki Mandaraka si Kobang Setan teh laju ngabalikeun awakna. Teteh lah satukangeun dirina teh geus nyampak Raden Kuntawijaya. Teteh lah cenah ieu jalma teh mibanda kacepatan anu pohara luar biasana. Tapi eta Ki Mandaraka si Kobang Setan teh beuki panasaran. Laju nyeak dina rajang gajeleng hiuk hiuk hiuk. Kobangna teh dibubat babit. Malahan mah geus teu asa-asa deui. Ngagunakeun tanaga lapisan nu sabinuna matakeun jurus anu ampuhna. Bakating kajurung kurasa kapanasaran. Tapi barang eta panarajang Ki Mandaraka bisa disingkahan dewe ku Raden Kuntawijaya. Kiwari mah eta Ki Mandaraka si Kobang Setan teh yakin tetela bener cenah ieu jajakan nu ngaran Kuntawijaya teh lain jalma biasa. Tapi jawara anu gagasak ti mandraguna malahan mah karasa tina hasil bentrokan dua kekuatan. Da eta we atuh awak Ki Mandaraka teh nepi ngajengkang ragrag tina luhur panggung. Nu lalajo surak amal-amalan bari jeung teu saeutik anu muji we ka eta Raden Kuntawijaya teh hebat cenah hebat. Teteh lageuning cenah luar biasa eta jelema teh. Paingan atuh cenah bisa ngungkulan Sirungkawa. Nyai Pandan Arum jeung Ki Jongjo oge atuh silih reret. Marenehanana kiwari mah yakin teteh lah bener cenah eta Raden Kuntawijaya teh sakitu hebatna. Jelas ayeuna mah kasaksian ku urang duaan. Eta jajakan nu ngaran Kuntawijaya teh hebat. Ngan baya nah boga elmuna naon nya. Kakuatanna pohara luar biasana. Nyai, terus terang kula ge mah ngaranju kaget. Ningali tenaga jerona anu sakitu hebatna.
Kapanan nya Kang Mandaraka teh boga tanaga jero anu kawilang bedas tapi nepikeun ka rag-rag tina luhur panggung netelakeun tanaga jerona jauh di sana pun eta si Jajak anu ngaran Raden Kuntawijaya. Enya Jongjo, kumaha lamun urang jajal wae ayeuna mah. Terus terang kami ge penasaran ieu teh. Daya salahna. Ayo, urang jajal we urang maju babarengan. Gitu cenah cek eta Nyi Padan Arum jeung Ki Jongjo teh jadi penasaran malahan maboga maksud arek kemilu ngajajal we ka kumaha kahebatan Raden Kuntawijaya. Atuh singkatna carita eta dua cirim teh pating corelat kalayang celegedeg napak dina luhureun panggung. Raden Kuntawijaya ge kaget nah rek naon cenah. Eta paguruna Nyi Laras jeung Ki Jongjo salaku pupuh paguruan Watu Saga teh bet naranaek kana luhur panggung. Nilik tina kayaan nama kawas nu ngajak ijen jajaten. Bener we hanteu nyalahan pok kadenge Ki Jongjo cacarita. Wijaya. Terus terang kula teh kataji ku kahebatan Andika. Kula duaan teh hayang ngajajal. Aduh, ampun paralun. Ari kedah nyang hareupan Ki Jongjo sareng Nyai Pandan Arumah. Saya nama teh kedah. Teu kitu Wijaya. Kula duaan hayang nyaho nepikeun ka mana kahebatan Andika teh. Nya tadi kasaksian. Ki Mandaraka ge nepikeun ka ngajengkang. Nya, ulah arek nolak Wijaya. Kula duaan hayang ngajajal ku nepikeun ka mana kahebatan anjeun hitung-hitung hiburan. Nya atuh ari kitu mah taya bayana. Kan bae hapunten. Ayeuna mah waktosna seep. Mitra waktos na geuning parantos teh nyekapan. Sageula urang tunda jejara carita Jopo Sakti Guryang tujuh duki kadi urang teraskin dina seri anu salajengna manganunkeun dina sadaya perhatosana hapuntenna tina sadaya kakiranganannya. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.